Anjing coba diomongkeun geuningan segera bayar hutang. Aduh hutang sloba aing anjing bayar hutang dengan aing teh Ayo kanjuk deui siamanya. Beli Siapa naon? cewek. dah nggak apa-apa biar aku aja yang bayar ya. Nah Iki berbagai sia, tapi tungajukan wae ke aing teh. tenang nama tek mayar urang mah kapan ngomong ieu wae ngutang wae Itu atuh mayar sia teh. sok hitung we kabeh barah hutang na urang sok kabeh urang dilunasan baraha tang urang Tah jumlah tu. Tah, mana 100.000 pas? bu enak urang lunas Tah, itu tuh sia teh. Mayar teh jadi geus lunas tah. mayar teh ngan urang terang kanjuk deui bae. Tawe urang manganyuk mie 5 tarigu sakilo kudu jarum sabungkus kopi hidung saruntuy urang butuh kerengkep penting minyak teh 3 kilo Masa mah eta mah sia dua warung lieur aing mah. Sudah kada kumayan sanjuk deui. sarasok eta sia ladangan aduh Geus eta mah sia dua warung masuk ke sia dokotan sorangan ka dinya lieur aing mah. anjing warung gelo aing teh di ladangan padahal aing teh niat teh baiknya